Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Segenap panitia khususna penyelenggara ya peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu mana mudah-mudahan ngalangkungan gawe rancage rempuk jukung sauyunan anu dirojong ku warga masyarakat sadayana, para kaum agnia oge, mudah-mudahan dijantenkeun ibadah mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala rupi pengorbanan harta tenaga kalih emutan demi terselenggarana ieu mieling, demi terselenggarana ieu peringatan, mudah-mudahan sing kagentosan deui di antawisna ieu teh aya anu nyumbang ku hartana, aya anu nyumbang ku tuangeun, aya anu nyumbang nyetak ku mangrupi tanaga sareng emutan, mudah-mudahan sing kagentosan deui eta sadayana teh rupa-rupa tuangeun leueteun tah naon anu parantos dipasihkeun ku urang kanggo terselenggarana ieu peringatan Maulid Nabi teh, insyaallah isukan jagat teh bakal jadi pangiuh-iuh di alam mahsyar. Ayeuna anu nyumbang ku tuangeun isukan teh ngaleut tuangeun teh ibu ngiuhan urang eta teh, anu nyumbang ayeuna ku aci ngabring isukan teh ngiuhan urang. Oh hona litan Kang anu nyumbang ku suuk ngabring ngiuhan urang, ibu-ibu anu nyumbang suuk bangsa kacang kitu kacang ngalut isukan teh ngiuhan urang. Aceuna urang mah cenah rek ku artos, cenah aya artos 200.000 ye. Ta eta 200.000 teh ngiuhan isukan teh gancang lempangna teh, da gede meureun. Siap. Ngiuhan urang 200.000. Aceuna urang mah boga nangan 50.000 beuki alon teh. Da beuki leutik meureun. Siet. Plek. Aceuna urang mah boga ngan 2.000. Tah eta 2.000 ge nyeblak. Ngebut. Siap. Ngan labas nyungsem. Eta mah dongeng nanya, rada sanes kitu saestu namanya. Naon rupiah anu disumbangkeun ku urang kanggo kasayan, insyaallah di antawisna bakal jadi pangiuh-iuh di alam mahsyar, oge di antawisna bakal nyegah jeung nebihkeun urang tina rupi-rupi balai, jeung insyaallah bakal ngajantenkeun urang jadi jalmi nu sehat lahir sinareng batin. Amin ya rabbal amin. Tah nu mawi urang teh sing percanten da ieu teh aya kateranganana dina Al-Qur'an jeung dina hadis. Urang mah kadang-kadang sok leuwih percaya keneh kana beja saliwat daripada kana beja anu geus puguh aya ti baheulana. Jeung bukti harita keur rame geuning zaman anu ngalipat gandakeun duit saha geuning Dimas Kanjeng nya ayanya harita dina TV rame geuning Dimas Kanjeng taat naon teh teuing taat pajak teuing taat pribadi teh rame zaman Dimas Kanjeng bisa melipat gandakan uang ngabring sararea-kan ditu tina 5 juta jadi 500 juta tina 5.000 jadi 5 juta
wah bisa melipat gandakan uang kabeh abring-abringan kaditu anu akhirna katipu. Padahal geus jelas eces jentre atra pertela dina katerangana dina Al-Qur'an dina hadis yen salah sahiji anu bisa ngalipet gandakeun harta teh kuseueurkeun sedekah insya terhindar urang tina balai ku terhindar urang tina wabah ku terhindar urang tina rupa-rupa penyakit ku nu matak sing seueur tuh kamari 3 tahun pan dibere corona lieur pan atuh seni 3 tahun teu manggung-manggung pan aing ge sarua 3 tahun teu manggung menang bantuan nya bah henteu deui pan luar biasa liurna seni dalang ustad kabeh teu manggung nepi ka tukang ason ge sarua teu manggung. Oh riweuh eta alam corona kamari salila 3 tahun. Wah seni teu manggung, nurek usaha terbatas, nurek dagang terbatas, nu teu meunang bantuan rariweuh tatangga jeung tatangga teu patanya, dulur jeung dulur pakerung-kerung, seni jeung seni pabaeud-baeud, nepikeun ka aya jelma mangsa lebaran aya leungeun sasalaman aya beungeut dipiceun. Dumeh eta cenah nyeri hate teu meunang bantuan tah ulah leutik hate ulah nyeri hate ulah rek ayeuna salempang nu teu meunang bantuan ti pamarentah sing yakin bantuan ti Allah leuwih dahsyat daripada bantuan ti pamarentah. Urang ararambek kawas teu baroga Allah sia teh nya salah we ka pangurus nya salah ku RT we digegewek karunya eta aya di lemur simkuring ku keur nyalon malintuh geus diku jadi begang sagala dipojokeun ya ta mudah-mudahan sing alakur sadayana sing ditebihkeun tina wabah penyakit sadayana ye keur ayeuna cuaca ekstrim panasna anu kabina-bina luar biasa usum batuk usum pilek usum teu boga duit ongkoh sing salabar we sadayana nya mana kitu ge meureun ieu teh geus waktuna urang babalik pikir nalika kamari dibere corona teh meureun geus waktuna urang babalik pikir da satungtung urang hirup diberi rupa-rupa nikmat ku Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang urang jauh tina syukuran. Betul ayeuna nikmat oksigen anu unggal poe ku urang dihirup ayeuna nikmat oksigen anu unggal poe ku urang disingreup dihisap tapi kulantaran urang jauh tina syukuran kulantaran urang poho ka Gusti Allah anu akhirna unggal poe urang menghirup oksigen akhirna ku Allah dibere wabah corona unggal poe make masker pan barakaya teu eungap kitu da kuring mah balas make masker nepikeun ka ngageblek beungeut sawareh aya lebah bibir bodas aya kana tarang hideung tuh jaba irung beki demes deui tuh anu ompong mah cenah kabeneran hitung-hitung nutupan ompong we aya anu make masker teh dikaitkeun hungkul kana huntuna aya talamun jiga si sobur teh tukang kendang si darwa si eta mah lamun make masker teh sok jibreg nyawa di kolomo nyawa kumaha masker teh jigana si eta mah lamun nginum teh di udar maskerna gelegep we langsung meureun damun baleuneur leuheung gara make masker teh sok nganisang-sangkeun we hungkul dina gado ari aya pangurus karek kaluhurkeun ari eueuh mah porosotkeun deui
kumaha gece we ah. Lumawi dina wengi ayeuna para ibu para bapak sabudayana ieu duka sabaraha kali sim kuring ka dieu da parantos sering pisan di etang-etang teh langkung ti 8 kali ka dieu teh pap kubu dikawit kapungkur bapak nu Ustad Nur Sidik sateu acan janten kubu di paujang sana ngawitan di bos bata nya kapungkur teh eta bapak kubu teh kapungkur mangga MC-an dugikeun ka ayeuna 8 kali langkung ieu teh acan barosan sadayana ieu sanajan cenah panitia aya riweuh saeutik milihan ustad eueuh nu kosong tungtungna meunang nu murah pan aing tah padahal mah kuring nyarios ka Bu RT teh padahal cing da ieu ustad mah seueur ieu jeung dina salebah dieu ngarumaoskeun da kuring mah sanes ustad sanes kiai sanes ajengan pami ngaos anu langkung sae mah aya Pak Ustad Salamet Santoso Bapak Ustad Koko Murtako wah aranjeunna mah ustad kiai ai kuring mah lain ieu mah kai ongkoh jauh kana ngaji mah Pak nu mawi urang ngadongeng heula salit ah ai dakwahna kiai dakwahna ustad mah panginten benten sareng dakwahna cepot ari kiai mah ustad mah seueur referensina dalil-dalilna seueur Quran hadis kaul-kaul ulama kitab-kitab koneng da ai make wayang mah make cepot mah beda seueurna ngadongeng lamun cek bahasa sepuh mah seseueurna teh silib sindir siloka falsafah heuda ayeuna mah komo alam ayeuna namanya lamun dakwah teh make seni teh geuning tunduh lamun dakwah teh make musik teh zaman ayeuna mah jenuh lamun dakwah teh make komedi teh zaman ayeuna mah geuning teu rame mantak neanganna teh eta we geuning nu rame mun aya nu usul teh cenah kumaha lamun Pak Ustad anu ulah eta teu rame cenah kadang-kadang urang mah datang ustad kiai anu luhur ilmu jembar wawasan geus molotok dina segi ilmu tauhid tasawuf fikih kadang-kadang dina ilmu nahwu sorof mantek jeung sajabana tapi dakwahna eueuh senina dah cenah ajengan butut cenah betul tapi ayeuna datang ustad timimiti dakwah nepi ka bubar barakatak aya pokna teh tah ieu ajengan rame cenah tapi nya urang teu bisa nyalahkeun sapenuhna da meureun ayeuna mah alamna geus beda da tina kiceupna ge nu calik di dieu teh benten-benten ieu teh sirahna ge teu sami aya anu ti kawit calik dugi kabubar pangaosan teh bunga we manehna teh belenyeh balakatak bunga we pokona masih eta aya anu ti kawit calik di pangaosan nepi kabubar teh baud we ngan kerung we tarang teh rajin sekali ditanya ngajawab teh bebekus teuing mikiran naon kadang-kadang meureun mikiran isuk jatuh tempo emok sagala betul tapi insya Allah dimana urang ngahibur batur dimana urang ngabubungah batur eta teh sami ibadah kene tuh kudu urang jero-jero ngabahas ibadah eta ngabungahkeun batur ge ibadah kene bahkan diantawis ibadah-ibadah anu paling dipikat cinta ku Allah subhanahu wa ta'ala teh diantawisna hiji ngaleungitkeun ka bingung batur ngaleungitkeun ka bingung di mana aya nu keur susah samampuh na urang tulungan di mana aya nu keur bingung samampuhna urang dibere solusi
di mana aya nu curhat samampuhna ku urang dibere jalan keluar ulah kalah di komporan. Ayeuna mah kadang-kadang aya jelema curhat loba kabingung teh lain dibere jalan keluar lain dibere solusi kalah kadang-kadang sok di komporan sok digegedekeun diprovokasi ngarasa aya baturna teh meureun deui. Lah ayeuna aya nu curhat misalnya cenah kumaha cenah alam ayeuna urang teh cenah keripu harga beki nararaek BBM beki naik minyak beki naik beres solusikeun naraek oge asal aya keur meulina da masing murah ge ari eueuh keur meulina mah anggar be moal kabeuli betul ulah kalah di komporan urang mah kadang-kadang aya nu curhat model kitu teh sik di komporan eta aya nu curhat cenah tulungan geuning urang teh ripuh harga-harga nararaek BBM naik minyak naik bensin naik kudu kumaha ieu mah kalah di komporan cek aing ge ulah nyolok Jokowi. Aya nu kitu aya eta kalah ka diprovokasi cek aing oge lain dibere solusi meureun manehna boga kakeuheul asa aya baturna tuluy beri tambahan teu ngaleungitkeun kabingung ba anu kahiji anu kadua salah sawios ibadah nu paling dipika cinta ku Allah teh nolak kana kalaparan batur boga kadaharan saeutik ulah rek pedit sing inget ka tatangga bisi aya tatangga nu can manggih dahar ieu mah kalah dihajakeun ieu mah meuli kadu miceun cangkangan teh ka salaki pak miceunna beh ditu tuh miceunna beh ditu deket imah si itu amih kameueunkeun medok ieu mah kalah milaraan batur ngadahar jengkol ngarasa loba meureun pangan dahareun jengkol peuteuy loba pak lamun rek kiih beh ditu ngerah kamu ku tetangga urang teh loba pangan waduh eta cirilik beki ina tembok tetangga tuh anu katilu pangmayarkeun hutangna araya nu gaduh hutang aya waduh tina kicup lagi hampir kabeh kicup lagi kicup bingung ya kicup mikiran ti mana deui nginyeum aya nu gaduh hutang aya anu beunghar aya nu beunghar tah pangmayarkeun hutang siap aratoh nu boga hutang mah cenah asyik pangmayarkeun padahal teu kabeh nu boga hutang dan nu boga hutang ge aya dua kategori aya nu boga hutang teh ku alatan bener-bener nyaeta merjuangkeun keur kabutuhan hirupna pira kadar hayang dahar jeung uyah ge nepikeun kabebelaan nganjukna hutang aya oge anu loba hutang teh ku alatan maksakeun melaan atawa nuturkeun gaya hirup hayang katempo uwah hayang katempo ayeuna ku batur gaya hayang katempo ku batur elit anu akhirna nepikeun ka loba hutangna aya nu kitu mah derita lu we eta mah kumaha maneh lumatak urang mah kadar kamampuhan we da nya kitu da meureun nya euy nu matak cenah bangsa urang mah ku bangsa deungeun disebutna teh negara konsumtif ngarti ini konsumtif keun we atuh dijelaskeun ieu ceuk negara deungeun cenah bangsa urang teh disebutna negara konsumtif ai konsumtif teh kahayang gede pangaboga eueuh komo alam ayeuna mah digampang-gampangkeun nya hayang Honda Beat teboga duit ngan aya 3 juta bisa kapimilik ngan 4 tahun liurna betul ayeuna hayang kulkas anu keur usum zaman ayeuna 10 pintu sugan
boga duit 500.000 bisa kapimilik ngan 2 tahun liurna. Hayang HP juga batur cenah batur mah HP na layar sentuh urang maneangan nu mewah sugan layar jejak atawa layar cabok atawa layar tiup anu segede jojodog HP na teh boga duit 500.000 bisa kapimilik ngan 1 tahun lieur. Nu matak bangsa urang mah ku negara dengan disebutna negara konsumtif tukang neangan kalieur karep. Betul tah nu mawi dina salebah dieu diantawis ibadah nu paling dipika cinta teh hiji ngaleungitkeun kabingung batur, anu kadua nolak kana kalaparan batur, anu katilu pangmayarkeun hutangna. Intina arahna ngandung harati di mana wae urang aya sing jadi jelma nu bermanfaat sakitu. Ulah rek jadi biang kerok, ulah rek jadi biang keladi, di mana wae urang ayana sing mantak pikabungaheun batur, sing mantak pibagjaeun batur, sing mantak pikabetaheun batur, da sok aya geuning jelma di mana datang si eta buria ya si eta teu rame. Tuh, cenah jelma eta rudet cenah. Ulah rek jadi biang kerok. Insya tah nu matak ngahibur batur ngabungahkeun batur teh ibadah keneh nu mawi ari pangajian global model kieu mah ieu mah globalna da ari ngaji nu sabenerna mah dina rutinan di dinya di dieu mah aya rutinannya ayanya osok marangkat osok sami seueurna jiga ieu eta cek aing oge aya dina muludan narajaban kadang-kadang rame aya dina rutinan keteprek limaan si eta deui ya hakana asa nungtut di tadi itu teh bareng da meuni pabuis ieu teh jeung dahareun jeung surah budak naon ieu teh ampun nuhun atuh nuhun pisannya padahal mangkewe di kardusan atuh ngrasa se alah aya di dieu ustaz cuk di kardusan tara osok silaka atuh aing turun di panggung dibubuikeun kana kardus waktu biasa we udah beri molotot waktu mana tarage cenah beri molotot meni kaos nu geuleuh-geuleuh deui kain teh aduh ampun tah eta dina ngaji anu sabenerna mapan eta dina rutinan ibu dihanca di dinya eta pikihna tauhidna tasawufna eta ngahanca di dinya da ieu mah kadang-kadang aya dina muludan rajaban kieu pinuh sae ieu kedah malah mah ditingkatkeun deui ngan aya dina rutinan kadang-kadang nu hadir teh sadesa teh nguriling teh eta keneh bari jeung nini-nini hungkul deui bari jeung disarisi hungkul di jaruru ngahansa geuning pikihna tauhidna tasawufna aya dina pangaosan kieu mah global kadang-kadang asup tina celik katuhu keluar tina celik kensa tuh kadang-kadang poho deui geuning urang teh nya tah urang langsung we kana inti ieu kira-kira sampai jam berapa nih Pak RT nih jam berapa jam 4 eta aya nu jam 4 aya nu jam 3 anu kahiji ieu teh dina raraga Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kewajiban urang anu kahiji ka Kangjeng Nabi teh diantawisna paling henteu anu kahiji ngimankeunana ngayakinkeunana percantena yakinna mana urang ngayakeun ieu Maulid Nabi ge mana kitu ge urang teh yakin bahwa ieu
Kangjeng Nabi Muhammad teh mangrupikeun nabi rasul utusan Allah Subhanahu. Betul betul betul. Ngayakinkeunana bahwa ieu Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangrupikeun nabi dan rasul yang terakhir. Moal aya deui nabi sabadana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Percanten sadayana percanten. Yakin sadayana yakin moal aya deui nabi sabadana Nabi Muhammad yakin. Yakin sadayana bahwa moal aya deui rasul sabadana Kangjeng Nabi Muhammad yakin. Nu mawi lamun aya deui anu ngaku nabi, lamun aya deui nu ngaku rasul dina zaman ayeuna sabadana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakin eta bohongna. Torojol pan hari tarame nu ngaku nabi teh saha cenah tukimin. Eta ngaku rasul cenah tukimin pan riweuh di mana maca sholawat teh meureunnan. Sallallahu ala tukimin. Tuh. Ya. Torojol deui Ahmad Musyadiq ngaku narima wahyu. Torojol deui harita teh saha cenah tukang cukur nya. Torojol Lia Eden ngaku Jibril ngan aya aneh aing mah Jibril non Lia Eden jeung Ahmad Musyadiq make jeung teu wawuh di bui. Kapan cenah ari nabi teh meunang wahyu teh ngalangkungan Jibril tapi Ahmad Musyadiq jeung Lia Eden teu warawuh. Jumlah nabi sareng rasul aya sabaraha Bu? Ibu araya ibu-ibu aya buaya. Jumlah nabi dan rasul aya sabaraha Bu? Lan ke ieu ting harulang teh ieu teh naha apa tapi era naha apa api-api teu apa naha teu apa ari apal mah atuh sok sing kompak icih. Jumlah nabi dan rasul aya sabaraha? Tah aya nu ngajawab 25 aya, anu ngajawab syuur aya, anu ngajawab asana mah 25 aya, lolobana mah nu culang cileung. 25 mah eta mah nu wajib dikanyaho. Tuh nabi 100 sabaraha 23.313 jumlah rasul. Leres ya Pak Ustadznya anu wajib dikanyahokeun 20 tah eta teh nu wajib dikanyaho. Ibu-ibu arapal teh hiji-hijina Bu? Arapal teh hiji-hijina cacak nu 25 teu apal komo nu 123 meureun tuh pancena wajib apalna tapi nu 25 eta teh ti Nabi Adam dugikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad da arapal komo meureun kudu ngapalkeun anu 123 meureun tuh sok dinadomkeun ka barudak. Orang hitung-hitung ngaderes we imanya kadang-kadang orang ge keur kieu masuk ujung-ujung pak belang poho. Ai keur sosoranganan mah geuning bari ngaca bari nyisiran inget ai keur kieu mah da keur dinas kadang-kadang sok poek poho. Sok geuning sok nindadomkeun ku santri ge. Dituturkeun nuhun atuh nuturkeun tungtungna hungkul. Jika keur ngayasin geuning. Gurung sang tungtungna hungkul. Turjaun pun payakun gitu kan beda bareng-bareng iya jeung batur moal kaciri nah paling kunyemna hungkul moal sarua meureun mangsa manyun kalah nyengir eta kitu tah
Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Ishak, Yakub, Ayub, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad. Eta ibu manuturkeun tungtung we hungkul atuh Bu. Eta na. Sok geura urang balikan deui ieu. Heudah, pabaliut teh geuning nya. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yusuf, Ayub, Ishak, Yakub, Yusuf, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad. Kumaha atuh ieu teh ibu teh cacak nuturkeun tungtungna hungkul ge masih keneh pabeulit. Komo lamun milu jeung tengahna meureunang. Tuluy labaskeun doana. Allahumma nawwir qulubana ya Allah, ya Allah, ka qalbi rasulika ya Allah, nawwir qulubana ya Allah, nawwir qulubana ya Allah. Tik 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 brek. Cek aing mah teu ibu-ibu teu tukang kendang. Ngarurusuh we aing can rapi geus dicindak. Kami namina ting teu ngaraji teh maneh najaga atuh saya teh ngerakeun. Puluh-puluh tahun milu jeung cepot nyanti teu bisa nu kitu-kitu acan aing mah. Oh, sia mah nyahona teh berkat we dina panggung dicokotan. Aya kacaritakeun ibu-ibu PKK leungit keler 2. Koreng dibawa we ku tukang ngalok. Oh, menikahnya ting berandil kantong ditanya tik senamang eta naon kendang. Diiraha alok memawa kendang. Cenah geuning mah eta kendang teh geuning baseuh acai. Sing horeng teh peuyeumna kagencet. Oh, urang mah kadang-kadang dina ngaji alam ayeuna geuning nya. Tanu matak ibu para ibu bapak sadayana eta nadoman 25 nabi anu wajib dikanyahokeun peupeurieun urang atuh budak urang masing arapaleun. Osok ngaraji budak urang osok aya madrasahna aya guru ngajina aya sok diburuhan tara tah lebah eta nama seuri berarti aya nu osok ka karunya pan urang mah da eta teh ngaburuk budak ngaji teh luar biasa rintangan jeung tantanganana geura sok can pernah kadenge kabejakeun guru ngaji abring-abringan demo mentak kenaikan gaji gaji naon tadi gaji ge tara uyuhan daraek oge ngawuruk eta keur ngawuruk santri teh ibu ngawuruk nu saurang teh daek anggeus teh kur ngawuruk nu saurang eta keur mapatahan ikro gerebeg teh aya nu gelut dipisat heula eta ustadnya bari ngawuruk ngaji sakalian wasit ongkoh eta dipisat heula nu gelut dipapatahan heula diremah beres misat duluikeun deui ngawuruk eta keur ngawuruk tengah-tengah aya nu ceurik ditakol ku baturna direpehkeun heula diremah heula diusapan heula beres karema nu ceurik tuluikeun deui ngawuruk gerebeg deui nu parebut tutunyuh
dipisat deui beres misat tuluykeun ngawuruk kurabag di nu pasea padahal mah budak batur ieu mun cekekan mah hiji-hiji tapi da teu kitunya da ikhlas eta mah karna Allah lillahi ta'ala beperieun atuh urang mah boro-boro idhar idgham ikhfa iqlab pan urang mah diajar Fatihah ge riweuh urang mah geus kolot da letah na meureun letah na letah hese letah gibah meureun tadi teh mangsa diajar Fatihah eta dina goiril ge urang mah goerel deui leuheun goerel da ieu manepikeun ka aya nu gurawil dina Fatihah teh gurawil magdubi goiril ki gurawil hayu we gurawilan eta sia komo alam ayeuna mah geuning ibu sagala rupa ge ku HP budak lamun geus tinggal riung kana HP pan sok hese ditanyana teh geuning leres bu teuing teu kadenge teuing api-api teu kadenge disauran ku pakuwu ge jadi barudak kadang-kadang ngariung di masjid desa teh lain rek berjamaah lain rek nakol bedug lain rek adan lain rek salat rek miluan ngawifi teh kadang-kadang sarwana jeung indungna eta teh udang sare lain tuluy salat lain tuluy wudu lain tuluy kacai neangan heula naon neangan heula HP bantal dikodokan neangan naon teu kapanggih eta HP kasur dikodokan neangan naon buku disingkap-singkapkeun neangan naon tuh kapanggih wae eta HP salaki digorolongkeun tapi si kakedengan ku salaki heeh pengaruh HP luar biasa nu matak zaman ayeuna mah nu diapalkeun teh lain sholawat lain nadoman lain aqaid iman nu diapalkeun teh eta we siko bagi dua kalau tidak siko tidak dibagi dua ayeuna mah geuning nu diarapalkeun teh lain sholawat kadang-kadang keur pangajian boro-boro didenge ustad mah hayu we selfie keur pengajian teh ibu-ibu meureun heuh geus dangdan kebekti mah halis geus dijeblangkeun gede tuluy selfie keur pengajian teh cekrek update status pengajian dulu ya guys semoga berkah nanahaun di denge ge hanteu di Bandungan ge hanteu eta make jeung berkah hayu we aduh WA-an udah meureun heueuh keur beger keur pengajian ge nan di WA ku kabung lagi apa sayang lagi pengajian nih mantak alam baheula mah yeuh di lemur simkuring boro-boro budak ngora ayeuna mah aki-aki ge geus teu pati kadenge pujian di masjid teh teuing aya di dieu mah aya di dieu nu adan aki-aki tawa nu ngora bulan cenah aki-aki aya nu ngora aya aki-aki ngarasa ngora aya kadang-kadang nu adan aya tuh eta aki-aki ge kadangkala si aki eta eueuh ganti nanti aki-aki deui ibu jadi nu kuduna mati 1 tumbuh 1000 teh ayeuna mah mati si aki torojol aki-aki deui baheula mah waas ngadenge aki-aki nu geus mulai leungit ayeuna geuningnya nadong baheula mah geuning ka masjid mana-mana ge asa sok ngadenge pujian eta di masjid teh geuning bari toana teh pegek eta si aki teh astagfirullahaladzim aya di dieu ge meureun nya astagfirullahaladzim liwali songo ayo si aki
kalah ka Wali Songo geus eta teh merentas pasea jeung pamajikanna si Nini dume hayang miluan ziarah Wali Songo boro-boro ziarah Wali Songo padahal numpak angkot di Ciopat ka Banjar ge mabok atuh balik ziarah teh rikes nu matak aki-aki mah geuning sok beda lagamnya jeung nu ngora modal dina takbir geuning pan aya urang mah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ieu urang mah kitu pan. Aki-aki mah lain kitu sia. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Aya nu kitu aya. Geus pasti aki-aki nu kitu. Alhamdulillah saur Pak RT mah cenah di dieu mah sanajan keur sibuk di kebon, sanajan masyarakat keur sibuk di sawah, sanajan masyarakat keur sibuk di kantor, alhamdulillah ari bedug masuk di masjid. Ari bedug masuk di ari jalmana di mana? Angger we nu moe tonggong jongjon, moe tonggongna. Angger nu sibuk di kantor, nu matak nu ka surgana ge lain jelma tapi bedug. Aya bedugan di masjid ieu aya. Aya bedugna aya. Upami pade KM ka masjid sok ditakol. Bulan aya masjidna aya, bedugna aya. Upami pade KM ka masjid sok ditakol. Oh, sugan teh osok. Ieu mah. DKM ka masjid jol geletuk we. Aduh, ampun. Eta lain meuni teu narimaeun eta si ibu. Kieu-kieu ge aing teh sakola euy. Moal ketipu gitu-gitu. Mentak di masjid teh di rumah ulah ieu mah kadang-kadang di masjid teh mikna tawana luplep teu diomehan atuh nu adan teh sapotong Allahu akbar Allahu akbar eta nu isuk-isuk ning anu arek tarhim tah naon teh tahrim in jelep pareum eta warga saha nu maot eta aya nu innalillahi in padahal mah terek innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi eta kalah in jelek saha nu innalillahi jadi eta langsung demo ke masjid eta cenah mang cenah atawa mun lebet lem saha nu maot lem. Oh ditanya di QRT saha nu paeh be hayangnya nu paeh saha mik dulu mik dulu kojor teh tempo tah aya aturan keur salat ge puyeng hulu atuh da eta lampu kekerejepan teh diomehan atuh keur salat kalah kapuyeng atuh imam pak tolonjong sagala. Oh eta aya dongengna imam sieun ku bangkong ngajleng lain mah digantian imam aya nu maju ka hareup riweuh neangan bangkong tadi di mana tuh ieu mah aya lampu kekerejepan di masjid teh diomehan atuh keur salat teh kalah kapuyeng hulu atuh si aki teh kalah ajojing eta keur salat kalah kikituan coba nuturkeun irama itu lampu eta kalah keur salat ajojing ala ajojing ajojing ala ajojing ajojing ala ajojing ajojing ala ajojing ajojing ala ajojing
salat kalah ka ajoji da lampu kekerejepan jadi jika lampu disko nama taksim kuring mah sanajan ustad ge imahna diskotik di sisi kotakan saeutik dalamun keur muludan kieu rokona ge MLD manusia langka duit alah oh mantap ulah ieu mah aki-aki deui aki-aki anu adan aki sok sing kompak urang bela aki-aki penting ieu ya hidup aki-aki hidup aki-aki wah aki-aki hungkul da ieu teh anu adan aki-aki itu palih payun tuh saeutik deui tuh kompak anu adan aki-aki ulah bari molotot aing sieun anu qomat anu imam bakal beki leutik anu makmum nu nakol bedu nu ngamparkeun samak nu ngabedahkeun balong nu ngahurungkeun toa nu kasetrum eta si aki jengker serangan nu nganyahoankeun da meureun aki-aki teh kanyahong geus puguh kabel buligir ngadaon dicabak oi kejajang teh atuh ngebul nu dulung betul teu cara baheula masjid leutik jeung celek dina luhureun balong disebatna langgar balik kambang tapi baheula mah sanajan masjid leutik tapi nu ngeusianana pinuh deui pedah leutik pinuh sote ayeuna mah njage masjid beuki lega beuki gede masjid pajangkung-jangkung nepi ka 8 tingkat anu ngeusian ngan tiluan jaba eta ge jeung tihang baheula mah sanajan hurungna henteu kuneon cara ayeuna harurung harerang baheula mah hurungna teh make cempor make damar sok sanajan mantak harideung liang irung tapi semangat ka masjidna ka tajugna ka balai kambang sanajan baheula mah ubinna make awi teu make keramik cara ayeuna baheula mah make awi sok sanajan aya nu moncor semangat teh geuning aki-aki lamun tas diuk tuluy sujud sok ngagoak meureun aya nu moncor ka handap depan sok tara di kolor-kolor acan geuning sia ai diuk dina mangsa anu rada calangap meureun eta awina plos da peot ieu meureun aki-aki tapi da sanajan peot ge meureun angger ai sikina mah buleud atuh bangsa cengkat teh pan meureun magol itu ai kuak bae sikapan tuh tah nu mawi ngalangkungan ieu maulid nabi teh ulah anger urang teh ulah betah dina hiji martabat sing bisa ningkatkeun martabat diri kanu leuwih hade masjid sing beuki pinuh amin sing beuki rame amin sing beuki makmur amin tuh sing alalakur urang teh komo saiman saakidah sok geura asup ka masjid kabeh berjamaah tentrem eta teh karasa pisan dudulurana teh urang teh di marasi teh pan beres magrib besok tuluy geuning nu ngaji aya nu ngaderes aya anu marhabaan aya anu ngadon udud aya di masjid teh eta geuningan tuh komo nu teu bogaeun udud mah hayu we ngoloan mitoha dinya teh rokok mitoha hayu we dicabutan kelepus bari ngadongeng karasa pisan nuansa tali persaudaraan geura sok di masjid teh nya dina salebah dieu nu mantap geuning kunaon orang ka masjid lamun make baju kudu make baju nu polos ulah make baju ieu mah sagedengeun ti suci bersih teh make baju teh nu polos urang mah kadang-kadang asup ka masjid teh make baju teh nu reuteum ku tulisan dina tonggong teh tulisan ngajeblak gede atuh tukangeun urang teh lain husu maca Fatihah kalah hayu he macaan tonggong batur eta keur Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin red kana tonggong nusa urang tulisan naon ieu teh coblos nomor 1
Oh cocok ya. Wah aing ge simpatisan nomor hiji ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ret kantong saurang di ari geus naon ieu nya ieu yo. Coblos ya ge anger euy coblos. Coblos nomor 2. Wah ieu mah nomor 2 euy. Aing bingung ieu euy. Nomor hiji wawuh nomor 2 dulur. Eta keur salat lain husu kalah lieur mikiran colokeun. Kuring macan pernah liar ku colokeun aing nu nanya ge cenah ari padalang cenah Pak Ustad arek nyoblos saha arek nyolok saha aing mah moal rek bingung tiba heula nepi ka ayeuna ge nyolok nu di imah we aing tuh nu entan make jeung kudu riweuh ku masalah pilihan komo nepikeun ka teu akur jeung tatangga teu akur jeung baraya hei aya nanaon mah lain ka ditu minta tulung teh ka tatangga sia teh nu deukeut ieu mah nepikeun ka jeung tatangga teu hade sing alakur da kabeh ge sarua tujuanna eta keur salat teu sok nepikeun ka dilema pikiranna ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in arek kana tongong nu saurang itu si naon gede ngajeblag tuh jarum super itu mah euy jarum super jarang di rumah suka pergi oh manggung bae meureun ieu mah ieu rek kan itu si naon itu cenah tuh itu mah Samsurepil oh kaseneng dalang nah tonggong eta mah ai urang mah dalang padu ngebul geuning di urang marokona GLA linting aja alah sok nuansa duduluran bakal karasa pisan namun urang minang berjamaah mah geura sok yakin we dina salebah dieu teh nya ieu teh jam sabaraha tuh pantos capek lin da ieu teh kuring ge ieu teh tutuluyan ieu teh unggal peuting teh tutuyulan ieu teh isu kalau tadi peuting mah bagian ti Cijati biru Cimencok boja dewetan gitu isuk bagian Kabanjar parebut jeung di dieu sabenerna mah poe isuk teh pahi-pahi hayang malam minggu da meureun pre meureun kabeh ge meureun sakola pre RT ge pre meureun ai poe minggu moal tah parebut da kumaha sim kuring lamun geus aya eusi di batur nya wayahna we tamang da ustad masih ieu teh tapi da cenah Pak Wios cenah malam Sabtu ge kari da kosongna poe eta alhamdulillah jadi syukur jadi mapan meureun loba proyek gitu anu kadua mahabbahna micintana mana aya muludan ge ieu teh sadayana cinta ka Kangjeng Nabi besar Muhammad ai jero-jerona mah eta mah masing-masing meh meureun aya nu karna cinta aya nu karna era disampeur tatangga eta mah meureun aya nu karna urang mah da biasa be cenah kieu biasana cenah engke mah geus pangajian mah balik we ti heula aya eta mah disebutna klasifikasina eta mah jamaah lebar dari jamaah pengajian teh aya jamaah nu sabar aya jamaah nu lebar naon jamaah nu sabar ai sabar teh sampai bubar tunuh-tunuh ge kikiran ge da can bubar bertahan we sanajan bari eungklek-eungklekan ge teuing hulu nu berat teuing beuheung nu leuleus eta teh aya deui jamaah anu lebar ai lebar teh leungit memeh bubar beuki sisi kereles eueuh nu di jero masin cenah aya panto tukang euy kadaritu malipir kanu poek balik begitu lalajo besi Andin luar ikatan cinta da di imah ge teu langsung harees ieu teh padahal mah aya film jadi mahabbahna micintana ka Kangjeng Nabi besar Muhammad nu mawi nu diapalkeun ge lain TikTok lain siko bagi duo tapi salat jadi aya barudak ayeuna mah geuning anu galau ge pan kanyat di video eta keur sedih aing mah aneh kok sedih tapi meuni kanyat di video jaba alus di video na teh jaba dangdan heula tapi sedih aing mah keur sedih boro-boro hayang di video
bari nyanyi deui entah siapa yang salah ku tak tahu atuh teuing aing teh nyaho tah tiktokan geuning kitu nya eta matak nu diapalkeun ge salat bari ngepel urang teh bari ngaku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diha wa ala sarang ayo Allah wadawa wa afiyatil pantas orang mau yo mau naon burung sanggerang-sang teh kalau domba kuri paraban kuri datang salah kita si sawah mukakeun pantok domba kuri paraban kuri ai salakina aya jenggotan domba kuri cenah eta hayu we domba kumaha coba rupa masyaallah teh ayeuna mah kitu ka mana-mana kita boleh eta kadang-kadang digerowan ku HP leuwih tanginas daripada digerowan ku adan ngong adan as-salatu khairum minan naum salimut ditambahan kirining mah HP salimut dibalangkeun gajelang nyokot naon digerowan ku saha tuh aya digerowan ku di masjid mah 27 derajat mun berjamaah mun sholat sorangan hiji mun bener Fatihah eta kalah jeung cek pamajikan cepak tuh di masjid geus pupujian atuh engkeun cangkeuleun mah heureun ieu kalahkeun kitu nu mantak ayeuna mah diganti geuning nadoman ge dina YouTube mun baheula mah eling umat muslimin muslimat ayeuna mah ganti eling umat teu eling diganti eta dipanggil kudu kitu kalah ge hese tapi lamun dipanggil eling mong eling bali nyaw maneh abring kabeh eta waduh dipanggil kuno kitu mah langsung tuh kematak luar biasanya dina salebah dieu tah nu cinta ka Kanjeng Nabi besar Muhammad mah urang nyaeta semangat dina muludanana nyeurekeun ngaos sholawat anu katilu kawajiban urang ka Kanjeng Nabi teh nuturkeunana mi contona nepikeun ka urang teh boga sosok figur anu jelas ayeuna mah pan figur teh Wiro Sableng aya nu satria baja hitam aya deui lain satria baja hitut sobur Ultraman ayeuna mah sosok figur teh leungit Kanjeng Nabi Muhammad teh dina manahna teh nu matak nu diturutan ge Wiro Sableng make baju bodas diikat cangkengna di talian ayo mangsa luncat di kusru luar biasa biasa pan urang mah kitu lin da hayang jiga artis teh geuning hayang jiga si Andin
aduh urang pahampoan tah yang juga si Andin anu rokna luhureun ping-ping ning da itu mah artis ibu ngarumatna ge mahal ayo urang salah kopi yang nurutan juga artis make calana nu maracat lok luhureun ping-ping hayang juga si Andin leung mun kulitna alus ya mah geus pinuh ku goreng jengkol Pak hayang make baju nu kelekna ka tembong leuheung lamun teu raweuh akar kelek jaba leuheung lamun teu burket da seungit artis mah ibu selangsang kelekna ari selangsang teh bau kuburan segala rupa wah luar biasa tuh ai selangsang teh bau jarami urang mah pan hari keluar hayang segala ketempo dah hayang ditaksir ku ojek gitu hari numpak kana angkot rok luhureun ping-ping bujal ka mana-mana gap dina angkot aya nu noong mayan-mayan jang gilek ditutupan pancek aing mana naonan meureun padahal mah ulah kagok di imah dangdan geus seksi bujal ka mana-mana rok luhureun ping-ping gap dina angkot aya nu noong sing satkeun pan kitu lin kahayang mayan-mayan ditutupan eta mah ibarat jauh-jauh meuli mercon ti wanerja nepi ka imah mercon diseungeut bari dibalangkeun ceuli ditutupan naonan ceuk aing mah meuli mercon jauh-jauh ti wanerja neangan anu gede merconna datang ka imah seungeutna ceuli maremban ari ngedeng jeung salaki sagala buni pan urang mah kahandap make training kaluhur make sweater jeung anu muriang kurang buni di bulan ku samping kurang buni di bulan deui ku samak cenah kurang buni di bulan yang kasur-kasurna atuh jiga risol atuh salaki teh keur mah boga kahayang meureun mang bulan-bulan di kota kesepian ari ngedeng jeung pamajikan pan kalah hulang-hulang tungtung ranjang atuh cenah ieu aing kudu ti mana mimitina di mana cenah mimitina urang kudu nyabak teh jaba bingung ieu mana hulu mana buntut da beket ku buni cenah ieu mana hulu mana buntut keun beda hakna ieu aing kumaha engke naon we nu kacabak nekat aing mah bismillahirrahmanirrahim bongan saha buni sia teu nyaho aing mah nyaho lebah hulu nyaho lebah suku asup ieu kumaha engke we dahak aing ieu sia teh bismillah mudah-mudahan gede milikku kacabak sing bener plus leungeun asup kana bulenan ai ceng kana buleun tah nenen ya buleun ieu pas ieu target ieu bener ieu tapi cenah rada curigana teh cenah ieu maning gede coba teuas dan pamajikan aing mah leutik nage alhabatan leunca aing sing horeng meureun dicabak teh jempol suku sah aing beledag teh ditajong ka ditu cenah kawas gede pangala isuk emok di mendi sia atuh salaki teh meupeuss keuyang mangkaning tengah peuting hujan ngaririncik teureun-eureun lumpat ka pos ronda meupeus keuyang aing di imah ge lieur boga kahayang birahi teu kawadahan tapi eueuh jeung nyalurkeunana lumpat ka pos ronda di pos ronda eueuh batur da meureun hujan ngayes-yes aing teu antap parah untung aya kohkol ditakol satakerna dung 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 atuh warga teh ari aya ni kohkol nitir mapan geunjleung kabeh ngumpul ka pos ronda bari ting gorowok aya naon mang eueuh nanaon ari jelma ngariung kabeh mah aing teu panasaran leos balik tuh ulah leungiteun figur da Kangjeng Nabi mah romantis kanu janten bojo romantis aya hiburanana dina rumah tangga teh teu kuuleun teuing aya heureuyna jeung istri teh ulah meuni serius teuing ieu mah rajen suruh ngaserenge horeng teh masing-masing tercelengeuh we kana HP tuh nu macak ge jaranjian dina HP teh geuning ibu-ibu ngabring ek nyeblak
atau ibu-ibu bari senam cenah senam teh amih langsing amih sehat tuluy ngebaso atuh buleud keneh wae cek aing ge tadi dia teh romantis aya senina aya heureuyna ulah meuni serius tangan ulah jiga si Darwa tah tukang kendang eta mah heureuyna cek aing mah teu uni waktu manehna teh jam 8 peuting teh geus diharudum sarung na meureun keur pre manggung lah cenah waktuna istirahat ai pamajikanna meureun biirun meureun keur titilep jam 8 teh bari ngadengikeun dongeng kibarna nih ewa kepo akan haji cenah ikem kontrak eta si sobur bari diharudum sarung teh bari ngedeng teh si Darwa ka pamajikanna teh sayang dieu irun dieu aya naon cenah pasok bae sare mah lain bapak teh aya kejutan kejutan naon atuh ka dieu heula ada kejutan lagi na jero sarung ka dieu atuh sore keneh teu naon ieu mah surprise atuh pamajikanna teh bari kukulutus naon cenah manya aya kejutan-kejutan na jero sarung cenah aya ge di dinya mah cenah si bulenang cenah sok bae cenah asup kana sarung ari asup kana sarung tuluy dipengkek meuni bunyi ai sebrut bae si eta si Darwa atuh eta biirun 3 minggu pingsan ka pehong teu waras-waras eta mah lain heureuy ngaracun belegung sia teh teu ngarumasakeun maneh mah hitu teh mengandung sianida luar biasa aya senina nyebatna ge kanu janten bojo teh ya Humairah wahai yang kemerah-merahan wahai kembang ros beureum wahai si imut wahai si lucu wahai si cantik ibu osok disebut gitu eta nu loba tadi eueuh hiji-hiji acan sugan lebah imutna atuh meureun berarti disebut si geulis osok si imut si geuneuh segala tara urang ge atuh sok disebut naon atuh ku salaki ibu mamahna budak atawa si nongnong pan eta kitu eta Kangjeng Nabi nyebat naon penuh dengan keromantisan dihuapan janten osok dihuapan ibu ku cara oge osok atuh naon osoknya ieu sih makan satu piring berdua osok tara osok udah orang mau boro-boro sepiring berdua nu aya teh dahar teh balap heula-heula satu gelas berdua osok minum mandi satu bak berdua osok cobian we engke mah atuh naon we atuh sugan mandi satu bak berdua cobian eueuh cenah teu boga bak na baskom sugan belah-belah atuh baskomna ngandung harti menjaga romantisme rumah tangga ibu lain etana eta mah simbolna sanajan teu pahuap-huap gitu jadi masalah asal bisa menjaga romantisme rumah tangga lamun ibu salaki ibu resepkeun ngadengekeun lagu ibu unggal peuting kudu ngaheuleang ieu mah contohna ibu teh ngaheuleang unggal peuting teh tumpah seair you मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए you मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है sing tarik kangge begeuna ka panungtut kutang heula nu lesot kitu nu matak beuki peuting mah ganti laguna ku basa Sunda
ganti tumpahkan wae mengpengker salse ulah talangke gewatkeun bae budak kesare tatanggare gewatkeun bae gede gajaran anak teh ibu ngahibur salaki kitu teh tuh ayeuna cenah salaki resep nangibing cenah nayuk ibu unggal peuting gareng keneh tuh dirinya lagu dober sugan rinci atau gugupuk minuku labu harimu hideng deui gunungan bapak guru bapakku itu ngareng keneh nu matak ibu nawaran ka salaki teh kudu berehan ulah dipentati heula lamun ibu hayang menang ganjaran gede heulaan ku ibu tawaran jadi cuk ibu teh meme sare teh bapak bade dangung buah ieu teh mata gitu atuh osok nawaran ibu nawaran osok tawaran tuh ulah dipentati ulah menikahnya dipentati heula ieu mah dipenta ge hese pan kadang-kadang cicing cenah palah ya carape ya palah daripada kikituan ini pangmencetan ke urang pak dulu eta waduh rajeun sakalina kikituan da meureun bakat kumbung bari nyalik sik meureun salse salah kita ngagosah eta mah bari nyalik sik we nenengan kuar lalampahan maneh Amir maneh teh ulah oh da maneh teh tokoh agama di lembur teh kitu-kitu ge maneh teh gelar ge SAG sarjana alam gaib umplap amplop manyakur dakwah di sawer di tuna manyakur rajaban keur muludan di sawernya pokoknya manyak tak kamari mah keur basa manggung di Brebes di itu di Banyarharjo terus di Luragung Kuningan tapi angger nya euy nu muludan ge ting burusut nu nyawer di mimitian teh kuku alah aing kieu teh aing geus beki peuting teh geus ganti season ieu teh mantap lamun kurina nose mah di absen yang ini siapa namanya nama saya bapakku yang ini siapa namanya nama saya ibu RT mana ibu RT yang mana kadar yuk hitung-hitung hiburan we mentak dina wayang mah geuning sok aya lagu aya heulang eta ge dakwah keneh namun di guar mah heuh sok aya nu uluh eta saha dan dosan ku sederhana nganggo raksukan kabahaya lucu nu daya bandingna keur geulis Bu RW bawang Bu RT atuh bawang jadi Bu RT alah atur nuhun Bu RT alah atuh keun we keun eta puun nu pikeun ka kapiheulaan keur geulis Bu RT bawang jadi sok mantap najan tepang paku nembe sakali
mantak resep alah kana ati hatur nuhun abu wasyawu buah katapang kopi susu gulana campur cari jodohnya tidaklah gampang harus tahu istri yang jujur rumah akang mah menek milari istri nu jangkung ngarah budak kopi susu menek hente jangkung hente rumah akang mah hidup milari istri nu bodas ngarah budak kopi susu bodas hente hidung hente ya tisah nu dialungkeun Pak Ustad, alhamdulillah dap jangkung teuing beureun jadi rorong heapan. Ini lain kitu ieu ari ku masuk mandarikeun karep. Oh, teh Pak Ku nembe. Oh, berarti nembe sesen kahiji ya Pak Ku teh. Da ari Pak Ku masuk mandarikeun karepan. Heuh nempuh heula batur. Mun batur biru aing beureum. Mun batur salambar aing 2 lambar. Mun batur loba aing moal. Nuhun Bu RT, nuhun Pak Kubu. Da ieu teh loba na tulisanna mah euy. Pak RT aya. Alhamdulillah. Pak RW aya. Duh ya aya Neng Arin deui ya. Neng Arin cenah ayang cinta yang mana gitu. Neng Arin yang ini. Ya kan orang cuman pakai itawe Indosiar deterong show di nanose. Yang ini siapa namanya? Nama saya Neng Arin. Yang ini siapa harus syuting ya tuh. Yang ini siapa namanya? Nama saya Ibu RW. Ayah yang ini siapa namanya? Nama saya Bapak Kartiwa. Yang mana? Ya Neng Arin. Ayah Neng Arin ya nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Neng Arin. Hatur nuhun. Saha deui Bapak Pak RW. Pak RW nya. Alah, Pak RW. Saha deui kadari Bapak Karti Bapak saya. Halo Be. Oh Pak Mantri. Kita menit peragakan sok nyuntik sih. Iya Bapak saya. Pak RW. Pak RT. Alhamdulillah hatur nuhun. Dadah. Pak RT. Hatur nuhun. Tadi Bapak Mantri. Hatur nuhun. Saha deui nu kapayun. Saha deui Bapak Delon anu mana? Bapak Surya anu mana? Bapak Delon anu mana? Bapak Surya anu mana? Anu mana? Gerak kapayun anu mana? Anu mana? Bapak Arwa anu mana? Bapak Arwa. Sadeu Bapak Sadut aya. Bapak Sadut aya. Uyut Anom. Uyut Anom anu mana? Atuh gerak-gerak kapayun. Uyut Anom ongko uyut tapi Anom. Uyut Anom oke uyut. Dah uyut Anom. Hatur nuhun. Alah, cek aing ge naon. Na tulisan loba nu nyawer paling tiluan. Anu mana? Saha deui Bapak Sadut. Ibu Esti Briling
mah seueur tapi geuning anu kapayun nemeh opatan. Iya anu nulis na kudu tanggung jawab. Iya anu nulis na Bu RT kumaha urusanana geuning eta Ibu S di Bliling oge.